Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya Kidagar official di mana bae ayana. Wilujeng sonten wilujeng betepang dangu deui sareng aki di acara dongeng ngabuburit. Kumaha daramang sadayana alhamdulillah nya upami daramang mah mugi-mugi sadayana tetep dipaparingan kesehatan boh lahirna boh batina. Dijembarkan manana diambilkan resina oge ditebihkeun tina balaina sarta dilancarkeun dinggoning ngalaksanakeun ibadah saumna. Amin 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 ya robbal alamin. Ngadongeng deui ngabuburit di sarangan dongeng aki pamirsa urang ngeureuyeuh naraskeun hanca nu katunda. Hiji jer lalakonna nu judulna Siluman Gunung Guntur. Ayeuna nincak bagian anu kaopat kumaha lajengan ieu lalakon teh urang Bandungan sasarengan sakedap deui. Kangge anu nembean manco, nembean pisan ngadangukeun ieu dongeng, ulah asa-asa pamirsa mangga di-subscribe wae ditoel palebah tombol loncengna. Supados naon cenah ki supados aya notifikasi atau nepi beja kana HP-na sewang-sewangan upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya ka grup WA, Instagram, Telegram, Facebook, X sareng sajabina deui. Hatur nuhun. Mugi-mugi we sasarangan urang ieu nya tiasa janten pangreuah-reuah nggoni ngamumulai dongeng Sunda. Supados seni dongeng Sunda tetep aya, tetep rame, tetep rempeg, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya Kisunda. Urang amparkeun deui pamirsa sama kawiwitanana parah samakna mangga kaparayun sadayana prung Sanggeus dan sarja jeung badegana ararinit Nyi Sukesi nitahan Hendi jeung si Odoy asup ka jero imah. Si Odoy anu surti pok manehna nyarita. Jang, akang marek meuli udud heula we ah. Tiris yang ye. Sok we ujangnya kainya ngobrol. Oh nya tukang, ieu keur meuli ududna Kang. Cek Hendi bari ngusiwa kana saku calanana nyokot duit pikeun si Odoy meuli rokok. Duit ditampanan ku si Odoy tuluy manehna ngaleos init. Sanggeus si Odoy ngaleos Nyi Sukesi jeung Hendi teh asup ka jero imah. Mangga calik Kang, punten we calikna dina samak bututnya. Da kaayaan bumi abdi mah batan sakieu atuh. Cek Nyi Sukesi bari sor ngasorkeun citeh jeung goreng sampeu ka hareupeun Hendi. Kaayaan imah mayayah teh memang basajan pisan. Teu aya kursi-kursi acan ukur palupu anu diamparan we ku samak, eta ge samakna geus butut. Aya bolong di ditu di dieu. Akang mah bade tumaros leres-leres ka Nyai teh. Punten kitu oge Nyai, cek Hendi sorana lalaunan nahan perasaan hatena. Mangga Kang, bade naros naon kitu, walon Nyi Sukesi penasaran. Dupi kembang anu mangkak mekar teh, nah tos aya bang bara anu euntreup. Bilih ku bilih, akang masieun ambon sorangan. Langkung sae pan tumaros ti anggalna. Cek Hendi nyaritana malapah gedang meureun kitu mah make bahasa Siloka. Kembang teh acan aya nu gaduh. Bang bara seueur nu dongkap ukur ngaheroan da kembang mah teu acan aya nu nyantel. Teu acan aya nu ngagaduhan. Walau Nyi Sukesi bari tungkul leungeunna nyaho tungtung kabaya. Hendi narik napas panjang hatena lugina. Ngemplong sabab Nyi Sukesi teh masih can aya nu boga. Upami kitu kumaha upami Bang Barati Cimangan teh anu euntreup dina kembang nu nuju mangkak mengkar
Kinten-kintena kembang teh kersaeun tapi henteu dientrepan ku eta Bang Bara. Hendy tumanya bari hatena mah dagdigdug ratu. Sorana oge haros-hos. Meh-mehan teu kadenge ku Nyi Sukesi. Sababaraha kedapan mah Nyi Sukesi ngeluk tungkul bari haban we nyo tungtung kabaya siga nu bingung ku pijawabeun. Padahal mah dina hatena siri bunga teu sirikna surak. Sabab kahayangna boga salaki kadena Hendy anu kasep tur beunghar bakal tereh kalaksana. Geus rada lila mah pok Nyi Sukesi teh nyarita. Kembang teh asa ngimpen margi aya Bang Bara anu kersa ka kembang kampung anu sakieu kaayanana. Hiji kabagjaan pikeun kembang. Upami seug eta Bang Bara leres-leres bade mileuleungkeun kembang. Sanes syukur ngarayu teras nyesep madu. Satos kembang layu mah Bang Bara ngiles kabur taya bejana. Bang Bara moal lanca-linci. Moal luncat mulang udar tina tali gadang. Tapi estuning bade satia salalawasna. Leres-leres bade ngajaga sareng ngariksa kembang supaya tetep seungit nyambuang. Hatur nuhun upami leres kitu mah. Janten Nyai nampi kana kanyaah akang. Nyi Sukesi teu ngajawab tapi nganggukeun sirahna lalaunan. Hatur nuhun Nyai, hatur nuhun pisan. Bakat ku bunga gap Hendy nyekel kana leungeun Nyi Sukesi tersernud cenah. Karasa aya geteran rasa anu sumarambah kana sakujur awak Hendy kitu oge Nyi Sukesi. Kaitu nama teu kudu dicaritakeun nami nage nu nuju kasmaran pasina uplak ngobrol bari hotel saling cecapkeun ka sono pamiarsa. Waktu harita geus ngised ka wanci sareureuk kolot. Di luar si Odoy kadenge dedeheman. Maksudna mah ngingetkeun Hendy supaya geura balik ulah tepi ka kapeutingan teuing. Sabab mun nganjang liwat waktu sok loba kajadian digerebeg ku ronda atawa ku pamuda desa. Hendy surti, manehna gancang amitan ka Nyi Sukesi. Ari kamayayah mah harita teh da geus sare dipangkengna. Canggeus amitan mah Hendy jeung si Odoy gancang lumampah balik nuju ka lembur Cimanganten. Sapanjang jalan Hendy teu loba omong pagaweanna ukur cungar cengir kawasan nu manggih hal pikasirieun. Si Odoy nu penasaran pok nyarita. Sigana mah si sobat uing teh nya moja kieu pisan sigana mah. Nyarita naon Kang? Hendy ngalieu ka si Odoy anu keur cungar cengir. Nya ujang hasil apanya. hasil naon dari Akang? Nyarita teh sok tepuguh mimitina, tepuguh tungtungna. Nya hasil sigana mah tuh. Bieu maksudnya menang nyiumnya. Ish, kemana wae Akang mah? Manya tuh kakarake jadian geus susar sosor emangna Akang. Kakarake nganjang kace ijot balik-balik bibir jeding. Aduh dah si ijot mah rana kaluman yang dah mah rana geus lila toing jadi we galak pisan. Mun teu dipaksa mah Akang ge da moal daek atuh. Sok api-api kitu. Moal mungkin tapi kajon tawor ari teh sarwana mah atuh. Hendy anu ayeuna mah ngeyehkeun ka si Odoy.
Si Odoy jeung Hendy terus ngobrol, lolobana mah ngobrolkeun masalah Nyi Sukesi, bari ngobrol mah teu karasa. Hendy jeung si Odoy geus tepi ka tungtung lembur Citiis. Geus kitu leok ngencang ngambah jalan desa anu berasna teh ka jalan terobosan anu tungtungna ka Cikahuripan tidinya mah karimotong jalan. Liwat pasawahan mun hayang gancang tepi ka Cimanganten. Pas dina palebah tempat anu hara-haraeun. Ngadarak di belah kenca katuhu jalan aya nu ngagajleng megatan jajalanan Hendy jeung si Odoy. Dua jalma beungeutna di bulan ku carecet atawa mun ayeuna mah saputangan pamirsa carecet teh nya. Aya garong kaberangan jang yo. Cek si Odoy bari langsung taki-taki bisi bae nu duaan teh langsung narajang. Teu kudu ditaregos sagala baraya. Tina papakean jeung tangtungan anjeun ge kuring apal. Mun anjeun teh Den Sarja jeung Mang Ewok nu tadi panggih di imah Nyi Sukesi, cek Hendy. Anu apaleun keneh kana dedeg jeung papakean nu ngahadang jajalaneun. Syukur ari awas mah. Jadi maraneh duaan moal pae penasaran sabab apa kanu maehan maraneh. Cek nu di baju ginding bari ngalaan saputangan anu nutupan kana beungeutna. Kitu deui nu saurangna anu awakna jangkung badag ngalaan taregosna. Bener bae sangkaan Hendy teh. Anu duaan teh taya lian iwal ti Den Sarja jeung Mang Ewok nu jadi badegana. Geura tunggul kana jukut geura tangah ka sarapan, geura papatkeun jampe paeh. Sabab peuting ieu bakal tamat riwayat maneh duaan. Cek Den Sarja bari nulak cangkeng. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng dialpukan ku Abila Siti Sopi sareng Lajada. Sakur kanca wargi Kidagar Official di mana bae ayana nu resep ulah galeuh kana aplikasi Shopee atanapi Lajadanya. Balanjana tiasa ngalangkungan produk-produk nu dipajang di dongeng Aki, mangga klik we salah sawios produkna pamirsa. Engke bakal lebet ka Shopee atanapi ka Lajada. Saparantosna lebet ka aplikasi Shopee atanapi Lajada mah pamirsa bebasnya bade gulah galeuh naon bae oge. Tiasa sakahoyong pamirsa. Kumargi Aki teu ngawajibkeun pamirsa ngagaleuh barang-barang anu dipajang. Bade digaleuh mangga eta mah upami resepnya upami henteu ge teu nanaon. Asal balanjana pamirsa ngalangkungan produk anu dipajang di dongeng Aki minangka cukang lantarana kanggo lebet kana Shopee atanapi Lajada. Sami sareng eta teh ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun nu parantos balanja oge nu parantos ngarojong. Balanja di Shopee sareng Lajada ngalangkungan dongeng Aki, hatur nuhun pisan. Urang keur ieu deui pamirsa dongengna. Mane asa gampil euy rek maehan batur teh euy. Emangna kuring duan teh hayam anu ukur cicing we meureun nya mun rek diala nyawa. Saacan dirogala ge pastina kuring ngalawan heula atuh. Si Odoy namalang bangun taya karingrang. Teu aya riuk-riuk kasieun dina paroman si Odoy jeung Hendy dina nyang hareupan Den Sarja jeung Mang Ewok. Da puguh duanana oge murid bahkanta kokolot lembur Cimanganten anu kasohor linuhung ku elmu jembar ku panalar. Jadina taya kasieun kana urusan padungdung mah komo lawana saimbang 2 urang ngalawan 2 urang. Aya kawani oge sia teh ha. Aya mang podaran tah si penek teh lah keun uing nu modaran baturna mah. Cek Den Sarja. Meli parentah ka Mang Ewok supaya maehan si Odoy.
Nu diparentah teu loba omong, gancang Mang Ewok maju bari ngirimkeun pandeungeulna nu diarah teh cukang irung siodoy pisan. Tapi siodoy henteu cicingeun rikat manehna ngagiwar ka belah kenca bari ngirimkeun panajongna ngarah kana cecekolana Mang Ewok. Mang Ewok anu geus pangalaman kana bab patelak mah gancang ngangkat sukuna ka luhur plos. Sepakan siodoy ukur ngahancangin, Mang Ewok gancang ngajejekeun sukuna anu keur ngangkat kana walikat siodoy anu awakna keur muter ka bawa ku tanaga tajongana anu pos. Siodoy buru-buru ngawangun gerakan gorentel bajing, awakna ngagorentel miceun panarjangan bae arahna ngadegetan ka Mang Ewok. Buk suku katuhu Mang Ewok anu leungiteun sasaran jadi ngajejek taneuh garing. Dina kayan kitu, Siodoy ngarampid suku kenca Mang Ewok ngagunakeun jurus leled samak atuh bret solonton bru. Mang Ewok teh namru labuh sabab leungiteun kasaimbangan awakna ku alatan suku kencana beunang karampid ku Siodoy. Beungeut Mang Ewok disusud kana taneuh garing, cukang irungna barared garetihan. Hiji kosong sia. Cek Siodoy bari ngaheuheuh. Omongan siodoy kitu karasana panas ngaheapkeun ceuli Mang Ewok sabab ditungtungan ku seuri kawas anu yang serikeun ka dirina. Bangsat, aing can rumah saele deuleu. Rasakeun yeuh. Hiya! Mang Ewok gancang ngajeng ngelek hudang, tuluy nyebrut deui narajang ka siodoy. Beureub Mang Ewok ngadius bangbaraan lempeng ngarah kana dada nu jadi lawana. Tapi siodoy ukur nyerenge di tarajang kitu teh. Dina gerakan anu kilat manehna ngajorelat ka luhureun Mang Ewok bari langsung menakeun jurus lalai nyamber buah. Suku katuhuna ngaheumat rek ngajejak kana punuk Mang Ewok anu keur nyuruntul disahanapeun dirina. Dina kayan kitu ngadadak aya tukang surabi pemirsa. Aya hiji bayangan beureum anu ngolebat ngaliwat atuh janten eta si Mang Ewok jeung siodoy teh ebat gelutna. Ngajanteng heula nempo nu anyar datang sabab nu ngagajleng teh nyingkab sampingna. Nu datang deh si oreng mah saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna nyakelah nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Dede. Alah ieu mah bulan puasa kalah garelut kumaha ieu teh nu nganjang parbut bikang. Dede. Kang Odoy yeuh. Ulah wakar dituluykeun darek magrib. Mendingan ge tah siap-siap ieu jajan heula tajil tah ibi tah nyanak ieu. Nyanak Suranil kolak cau cangkaleng tuh waluh peuyeum pokona mah kumplit kokolakan tinggal itu karesep Jang Odoy. Tah Jang Heni mah resepna ieu teh asinan anu seger teh dengan raos sok geura. Mending ge marakel heula ieu kangge tajil. Supaya tangke geus baruka mah tuluykeun gelutna kainya meh jarag-jag gerde tanagana. Dede. Pohara pemirsa. Kuno rojolna bisa witi urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalampahana Jang Heni jeung Siodoynya anu dipegat ku Den Sarja sareng Mang Ewok. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Siluman Gunung Guntur bagian nu ka-4. Cag urang teundeun heula di haneuleum sieum geus sampeureun.
Urang tunda heula di hanjuang siang geus sanalaeun wang sampeuting ke di bagian anu salajengna pamirsa punten bilih kirang merenah kadanguna kumargi akina rada balideg pamirsanya duh bari saum pandainya bari rada serak tapi sanaos kitu urang keureuh terasnya dongeng ngabuburitna mugi wae tiasa janten pangbeberah kana manah nyarengan anu nuju popolahnya para kaum ibu sareng para rumaja putri anu nuju masak nyiap-nyiapkeun kangge engke buka saum. Pemirsa sadayana hatur nuhun kana parantos satia mancu sadeang anupkeun ngarajong kana padanan-padanan aki panginten sakitu heula anu tiasa kabeh atur mugi sadayana atuh aya dina kawilujengan nya aya dina kasinugrahan kalancaran sagala urusan amin amin ya rabbal alamin. Sakitu heula pemirsa kina amit bungkur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.